Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukuran li ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu anfusahum lillahi yabtaguna fadlan min Allah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni fadda wa anta khairul warithin wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna al-fazanna ala naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana raduka ila ma'ani. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalul iman al-khulfu fillah wal bughdu fillah. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kehadiran urang sadayana dina raraga ngaluhurkeun agama Allah saat anu ayeuna, mudah-mudahan janten puji syukur anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sarta rasa syukur urang sadayana sing ngajajabkeun kanggo urang sadayana kana pintu gerbang karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ngaridhoan kana ucap tekad lampah urang sadayana kumargi sangat-sangat hesena karidhoan Allah eta disumputkeun ku Allah Subhanahu wa taala serapih mungkin. Ridhona Allah teh disumputkeun dina taat yang sangat melelahkan. Tidak ada hal yang sangat melelahkan di dunia ini selain ketaatan. Ketaatan yang dipandang oleh manusia suatu kesibukan atau dikatakan capek aing mah ngaji wae, capek salat wae, capek naon puasa wae, capek barang bere wae ya. Nah, sabenerna Bu anu salaresna capek eta kulantaran nyaeta jauh jeung Gusti Allah. Naon sababna? Sabab moal aya perkara anu capek upami urang caket sareng Gusti Allah. Ceuk tadi mun keur tadi urang teh capek ngaji wae, capek salat wae. Sabenerna mah jauh jeung Allah leuwih capek. Jauh jeung Allah teh leuwih
cak leuwih kesel, leuwih cangkeul, leuwih nyeri lamun urang jauh jeung Gusti Allah. Dari tos caket masareng Allah moal nyeri teuing, aduh nyari teuing. Enak jadi kana iya jadi kana lagu. Nah, jadi nyeri sote upami jauh jeung Gusti Allah. Nu mana jalma nu jauh jeung Gusti Allah teh nu teu daek syukuran ka Allah Subhanahu wa taala, hartosna teu daek syukuran teh nyaeta teu daek ngaku kana kakurangan, kelemahan, kabutuhan manehna ka Gusti Allah. Eta disebut jalma anu jauh jeung Gusti Allah, jalma anu teu daek ngaku kana kakurangan, kabodohan, karena teu daek ngaku kana dosana ka Gusti Allah. Teu diakui kelemahan eta teh. Da jauh jeung Gusti Allah. Homo manusia ayeuna mah manusia zaman ayeuna tina saking mungna syukuran ka Allah asa leuwih pinter tibatan Gusti Allah jelema ayeuna mah. Lamun awewe asa leuwih geulis aing we jeung Gusti Allah mah geulis keneh aing atuh. Nya asa geulisna teh lamun geulis asa leuwih geulis tibatan Gusti Allah tebikeun ka ku kageelisan tebikeun ka poho ka Gusti Allah murukan lain lamun ayeuna pangkatna leuwih luhur tibatan Gusti Allah. Lamun aya kabisa leuwih bisa tibatan Gusti Allah saking ku jauhna jeung Gusti Allah teh. Tah terojol aya cenah pangaosan di dieu ieu teh kanggo naon? Salam leleupetan, arek ngadeuketan kitu teh. Arek ngadeuketan, Allahumma inni nawaitu taqarruban ilallah, sejana urang deuk ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Ayana pangalaman lain deuk ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah, lain ngaji ngaranna atuh. Lain ngaji lamun lain ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Lain ngaji. Nah, ilmu ngaji teh dengan ilmu naon? Ilmu anu bisa ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti Allah. Da loba ilmu teh Ibu. Aya anu ilmuna teh beuki loba ilmu, beuki gede huluna teh aya. Jelema beuki loba ilmu teh beuki naon? Beuki nyucud aya teh. Di luar negeri di urang mah aya nu ngaku erau. Beuki loba ilmuna teh beuki asa pang pinterna aya di luar negeri. Beuki loba ilmu teh beuki jauh jeung Gusti Allah, beuki sombong. Tiap kasombongan eta mata sekecil apapun eta ngajauhkeun ka Gusti Allah. Da sakali deui mudah-mudahan langkah urang sing lengkah anu nyaketkeun ka Gusti Allah nya Ibu ngalengkah ku sampean ka dieu ku sampean. Nah sampean Ibu mah katuhu sabeula nya manya katuhu duanana mah kajingjang. Mudah-mudahan atuh paningali urang sing paningali anu bisa ngadeukeutkeun urang ka Gusti Allah. Mudah-mudahan oge pangdenge urang pangdenge anu bisa ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga naon we perkara anu katingali kadenge karasa atanapi anu kadampal nya anu kapigawe bahkan anu katempo bahkan anu karasa kuleta nya anu karagap ku dampaleungeun geuning sok genyal geuning nya genyal teh Ibu karagap ku dampaleungeun genyal naon nu genyal teh nah diragap ke tah pada mulane teh si nyen dicimpring nya adonan dicimpring sok sagarupa diragap geuningannya tim kawin kumaheun seseuheun kitu nya roromeheun eta bagawan awewe teh
sok dipigawe pawewe naon deui ka ditu teh heun we pokona mah. Nah teh sing pagawean anu bisa ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ya cenah pagawean tapi dipigawean teh matak ngajauhkeun matak poho ka Gusti Allah atuh lain pagawean mah pagawean iblis mah nya pagawean iblis anu meunang lain meunang kana rahmat Allah lain meunang kana ridho Allah tapi meunang kana bebendu Gusti Allah eta mah pagawean eta mah. Tapi ilmu anu bisa ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah, harta anu bisa ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah, anak jeung pamajikan ditambah ku popotongan, ditambah ku tatanggaan, ditambah ku pagawean, ditambah ku naon itu ku peternakan, ditambah ku naon langlayangan, langlayangan segala. Nah gitunya ditambah ku naon, ditambah ku kadaharan, ditambah ku dagangan anu bisa ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah. Tah nya masuk hate jeung pikiran urang kena. Modalna eta teh jeung pikiran urang. Jadi ilmuna para nabi ya. Ilmuna para nabi, ilmuna para rasul nya eta ilmu anu bisa ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah. Lain ilmu anu beuki boga beuki tambahan ilmu teh beuki jauh jeung Gusti Allah. Nah, beuki jauh jeung Gusti Allah. Aya cenah ilmu anu diteangan tapi ngajauhkeun diri. Alin aya Pak. Loba latak atuh. Oh, gedung nangge sararigrong. Oh, 3-4 tingkat, 6 tingkat. Oh, nang apartemen pendidikan dan naon keilmuan tertinggi gitu ya. Tapi eta universitas naon ngaranna universitas dina kertas nya ngajauhkeun Gusti Allah eta ku ayana ya tapi ditingali eta buku anu dina salomari, anu dina rak, anu dina tekas, eta buku anu dipelajari nate, buku-buku kitab-kitab anu dipelajari nate, teu dimimitian ku Bismillahirrahmanirrahim, teu dimimitian ku Alhamdulillahirabbil alamin. Jauh jeung Allah atuh universitas naon eta nya universitas naon pan sararomong teh ka Gusti Allah hari kitu teh. Kitunya. Sholawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina, ka para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in sadayana tuh hingga dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang samisa urang kabagean kahormatan ku kahormatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang kabagean kamuliaan kumuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Urang hoyong kacanak mulia ku kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang hoyong kacanak tentram ku ketentraman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urang hoyong kacanak naon kitu tah salamat ku kasalamatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta daya kajabi carana jeung cirina urang kedah seueur ngasolawat ka anjeunna ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi cenah hoyong pisan cenah hoyong kenging syafaat, hoyong bepenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wassalam cenah abdi teh meuni hoyong pisan cenah eta papenag jeung Kangjeng Nabi teh atuh ibu boro-boro anu cager anu keur gering ge hayangeun papenag jeung Kangjeng Nabi mah boro-boro anu waras anu gelo ge hayangeun jeung tanyakeun gelo hayangeun papenag jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boro-boro anu bager nu pedit koret merengkel oge hayang si eta kalaka we hayang papanggih jeung Kangjeng Nabi tapi pedit anu ayeuna anu bager kasalakina oge hayang papanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kasar ge kasalaki nyebut sia kasalaki nyebut maneh kasalaki nyebut si koplok kasalaki mah eta ge hayang papanggih jeung Kangjeng Nabi mah tong kitu naon sababna sabab moal papanggih jeung Kangjeng Nabi saha jalma nyaluntang kasalakina mal papanggih jeung Kangjeng Nabi saha jalma culangung kasalakina mah nya salaki didegungkeun makari kenunutan api-api nyiaran nya api-api nyiaran salaki didegungkeun moal saha jalma anu nganggap hina nganggap rendah nganggap kabatur sahanapeun eta moal papanggih jeung Kangjeng Nabi alhamdulillahnya saja nganggap hina kabatur nganggap ayeuna nganggap batur teh sahanapeun urang nganggap batur teh leuwih kotor tibatan urang moal papanggih jeung Kangjeng Nabi nah sababna rahasiana aya karat-karat kasombongan tihiang karat-karat kasombongan dina diri kade bisi asa aing pang alusna alus keneh aing jeung salaki aing mah amal teh alus keneh aing jeung tatangga aing mah amal ibadah teh alus keneh aing jeung mitoha aing mah amal teh dengekeun tak sia alus keneh aing jeung adi aing mah jeung lanceuk aing mah kade tah moal papanggih jeung Kangjeng Nabi boro-boro papanggih sapaat boro-boro sapaat jalma anu rasa leuwih alus ti batur alus keneh aing jeung murid aing mah homo kitu mah guru eta paguru kade eta paguru sakola di sakolanya alus keneh aing jeung murid aing mah kade eta guru eta guru kelas 1 SD di kelas 1 SD budak can baroga dosa cek guruna teh alus keneh aing jeung murid aing mah ari sia dosa sakumaha jeung nyebut alus keneh aing segala kitu nya budak kelas 1 SD geus boga dosa can kelas 2 geus boga dosa can teu boga kelas 3 geus boga dosa can can baroga dosa budak mah paeh kelas 4 paeh ka surga tah ngan ulah dipaehan we kelas 5 paeh budak kelas 5 ka surga langsung tah moal boga dosa moal boga doma moal kelas genep paeh moal boga dosa awas apa guru teu kenging kitu atuh Pak Guru eta kasahata ka budak sakola teh mun alus keneh aing jeung murid aing ulah teh atawa guru ngaji alus keneh aing jeung barudak ngaji mah ulah naon sana eta guru ngaji mah eta budak ngaji mah eta teu barogeun dosa eta nya anu SD ya anu naon teh harkom nu TK mah kade ninina kaincuna alus keneh uing jeung marane mah eueuh ti dituna bo nah jalma nu iman teu meunang atanapi haram nyaeta ngarasa leuwih alus ti batur mau ayeuna lamun urang deuk salat misalna pangeusna sabasa samingon ka pengker dibahas eta teh dina pangaosan di mana di dieu ngan ceulina kacocokan ku tai kunaon ku kapas sigana teh basa mingon ka pengker teh tos dibahas di dieu teh naon cenah teuing atuh teh apa pohode ku sabab ibu-ibu poho deui nya wayahna kudu mayar eta kunaon ku cipring kunaon wios di wartosan wios
Sallu khalfa kulli fajirin. Nah cenah jangan bet apal pan aing matina kitab neuleuh di dieu aya. Hansana aya di dieu. Sallu wara'akul ibirin wa fajirin. Nah, maraneh teh kudu ngamakmum, kudu salat bareng, kudu babarengan jeung anu baragajul. Ada di ngamakmum kanu baragajul jeung atawa ngamakmum kanu jalma anu soleh kajengan urang mah mung ngamakmum ka si eta mah sabab si eta mah nya eta osok naon cenah eta teh osok katingali ngisangna oge osok ku daun sampe sia teh daun cai atunya aing mah nangisang teh ku garintulan nararapel saware tadi kebawon atunya eta ngisang nage ku garintulan ke dibersihkeun di imah kitu meureun ulah teh dibersihkeun darahnya daripada amurat. Nah solo jadi ulah dipandang eta teh baragajul atanapi naon dekeun we da eukeur kan ada ekeurna kitu ka baragajulanna mah. Nah kan ada ekeurna atuh naon cenah eta urang mah teu hayang babarengan jeung si eta lantaran si eta mah tukang museup misalna nya tukang museup sabab anu tukang museup mah eta teh tukang museup mah hirupna moal aya kamajuan lamun maju mah bakal tigebrus tukang museup mah moal aya kamajuan hirupna teh di dinya cicing lamun tigebrus nya urang dia aya nu sok museup teu meunang museup di Cimanuk teu meunang haram museup di Cimanuk tah teu meunang lamun di sisina mah pek wae di Cimanukna mah sarua jeung hayang kabawa palid di sisi teu meunang museup di Balong teu meunang bakal di Baledogan museup di Balong mah nya bakal di Bale juga beruseka balong ulahnya eta kudu di sisi ari museup mah itu. Nah jadi anu lamun salat urang ditukangeun anu naon ditukangeun babarengan jeung saha wae teu dilarang ibu babarengan mah jeung saha wae gen teu dilarang umpamanya salat we salat ieu mah salat di masjid pek we nya saha wae aya pengajian naon sababna sabab eta ka ari cinta mah teu diukur ibu teu kaukur kacintaan mah teu kaukur ku pakaian cinta mah teu kaukur ku pakaian teu kaukur ku pagawean teu kaukur cinta mah beung teuing tah nu baragajul teh cinta nama leuwih gede tibatan anu kacintaan leuwih gede tibatan merekakeun kieu nya merekakeun kieu jalma anu beunghar jeung miskin beung teuing kacintaan mah gedekeun anu miskin daripada anu beunghar ari beunghar mah cinta kana hartana bisa wae. Wede kalau tadi urusan deketna ka Gusti Allah, Bu. Urusan deketna hiji jalma ka Gusti Allah eta kudu diperhitungkeun, kudu diukur, kudu dipertimbangkeun ti ayeuna keneh. Ti ayeuna keneh sabab teu kaukur ku ilmu, teu kaukur ku ilmu. Ya deketna jeung Gusti Allah mah teu eta ajengan loba ilmuna eta guru loba ilmuna bisa sagala
pasti deket jeung Gusti Allah. Wah, lain ku ilmu. Deketna jeung Gusti Allah mah lain ku ilmu. Kunaon atuh cenah deketna jeung Gusti Allah teh heula. Ilmu mun edeuk oge ilmuna anu bisa ngadeketkeun ka Gusti Allah. Hoyong ibu kanu ilmu anu ngadeketkeun urang ka Gusti Allah, mara senang we atuh karek hayang atuh cenah. Batur manggeus ka mana wae ulah sa Gusti Allah ngabagikeun ilmu, tah ibu keur ka mana atuh. Basa Gusti Allah keur ngabagikeun ilmu, ibu keur ka mana? Nah, cenah beut nanya kitu pan eta meuni. Jadi ilmu anu bisa ngadeketkeun urang ka Gusti Allah teh nyaeta ilmu anu dibarengan jeung kasabaran. Nah, ilmu anu dibarengan jeung kasabaran. Naon ari sabar? Ibu terang sabar. Di dieu mah sabar, Bu. Di mana ari sabar? Sabar. Sabar di mana sabar? Teang KTP urang mana? Sabar. Ilmu anu dibarengan jeung kasabaran. Naon cenah ari sabar teh hibsun nafsi alal masyaq. Ngaran sabar teh nyaeta nahan kahayang hawa nafsu dina waktu keur kapilaraan. Kapilaraan teh maksudna dina waktu keur aya pilara. Ari sabar hiji. Sabar we ngaradagolan layang leupas. Dek moro. Dek moro dek moro aja. Sok kalebat atuh ka dia. Sabar hiji. Sabar hiji. Sabar. Obar itu sabar. Sabar teh aya opat. Nah, naon sabar? Sabar teh hibsun nafsi ya. Lamun cek bahasa Sunda nama sabar teh nyaeta kudu nyebat jeung kudu nyabit. Nyabit nyebut nyebat jenengan Gusti Allah. Eta sabar disebutna. Nah, eta nu hese temu. Sabar. Nu sabar teh nyaeta anu osok nyebat nyabit jenengan Gusti Allah. Loba bayar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi jilni ilman anafi'a wa wafiqni amalan sholihan ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asya diwadaji anbadayaji rodami ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami. Teureun nyebut jenengan Gusti Allah disebutkeun sabar. Radio mah caritana eta sabar. Caritana si ibu eta meuni sabarnya ari bibir balem we jeung balem. Nah, tara nyebut atuh lain sabar eta mah ngajedog disebutna teh. Lain sabar ari cicing mah. Dari sabar mah kudu maca, kudu nyebut sabarnya, sabar teh wasta'inu bisabri, wasta'inu jeung kudu minta tulung, ari minta tulung ngajedog lain.
Ari minta tulung kudu jempe lain. Cek upami ibu misalnya sieun upami ibu ayah kasieun misalnya kudu minta tulung. Ari minta tulung kudu jempe lain ibu. Nah, kudu maca, kudu nyebut kumaha nyaeta kudu maca ibu minta tulung kasaha minta tulungna ka Gusti Allah engkol subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha karek aya anu ragrag oge geus. Aduh sia, pan bieu teh ditanya. Subhanallah. Koplok sia. Wah. Masih ngerawas oge angar we kudu nyebut jenengan Gusti Allah. Subhanallah. Ieu mah subhanallah turun panci murag si kontol sia. Nah, tina subhanallah kana si kanyut. Gitu nya. Nah, gitu nya. Nyebut jenengan Gusti Allah nya. Sakali deui. Sok atuh raweuy. Sing eta subhanallah 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 terus subhanallah 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 nu ngobrol anu tas subhanallah 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 cek nu ngobrol naon saya subhanallah subhanallah siga nu gelo sia nu gelo mah anu teu eli subhanallah subhanallah alhamdulillah 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 Allah gitu nyebut salat mah aya waktuna salat mah mun zikir waktuna zikir mah nyebut mah waktuna kapanpun dimanapun waktuna eta tempatna iraha waktuna di mana tempatna iraha waktuna terus nyebut dina letah dina hate bakal kenging pitulung Allah ku Allah ditulungan ke salah satu pitulung Allah Subhanahu wa taala sapertosnya eta doa anu di purukeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi ngadoa salah saeusna pitulung Allah bakal nulungan ka eta jalma anu nyebut teh bakal dijauhkeun jeung naonnya eta jeung kasalahanna jeung dosa jeung kasalahanna teh dijauhkeun jeung kasalahan manehanana ciga jauhna bumi jeung langit ciga jauhna tungtung maghrib jeung masyrik bainal masyriqi wal maghrib ya kan Kanjeng Rasul ngadoa ge Allahumma ba'id Gusti mugi ngajauhkeun ka abdi baini wa baina khotoyaya antara abdi jeung antara dosa abdi kasalahan abdi kama ba'atal alda minal bainal masyriqi wal maghrib di ujung di tungtung kulon alam dunya tapi katungtung wetan
alam dunya di tungtung wetan tapi ka tungtung kulon alam dunya jauh teh di naon dijauhkeun jeung dosa dijauhkeun jeung kasalahan. Nah wanaki jeung kadua bakal dibersihkeun eta jalma tina kasalahan tina dosa seperti bersihna baju atau pakaian anu bodas tina kokotor sok nyeuseum. Nah nyeuseum diseuseum eta jadi asalna eta baju bodas atana eta baju teh kotor diseuseum jadi bersih asalna jelema eta kotor ku dosa jeung kasalahanna jadi bersih. Tina lamun geus bersih mah engke oge moal aya penyakit atuh moal teuing bogogoda moal teuing roja bogoda. Nah kusabab eta kotor jadi ararateun kusabab eta kotor jadi penyakit kusabab eta kotor jadi tebetah kusabab eta kokotor anu aya dina awak dina hate dina kokotor panuna ceulina leungeuna sukuna kalakuana mata ngajauhkeun ka Gusti Allah kokotorna. Nah lamun kasimpulanna kieu eta teh Bu, lamun urang deukeut jeung Allah bakal jauh jeung musuh Allah. Hah? Cerai deui kayak lawan nyali wae. Lamun urang deukeut jeung Allah bakal jauh jeung setan. Kela. Lamun urang deukeut jeung Allah bakal jauh jeung bakal jauh jeung dosa. Ceritanya ayeuna jeung kasalahan gitu nya. Beda ya. Katanya numawi engke di mana urang geus cirina jalma deukeut jeung Allah cirina deukeut jeung Allah bakal deukeut jeung indung bapa. Bakal deukeut jeung indung bapa, bakal deukeut jeung anu dipikaharep, anu dipikahayang, suka bunga nu jadi indung bapa nyaho kana bisa meuli hate indung bapa. Da gitu. Anu mana eta indung bapa teh wajib dihormat, dimuliakeun ku anakna. Naon sababna? Sabab keur leutik, ti keur leutik teh urang teh pan rumah saha disusuan ku indung bapa, manya ku indung bapa. Ku disusuan ku indung manya. Nah, jadi urang teh cirina jalma deukeut jeung Allah, deukeut jeung maksudna kahayang indung bapa jeung anu dikarepkeun jeung karidoan indung bapa. Cirina teh geus dicirian, geus dikasimpulankeun ka dituna teh cirina teh mah. Nah, kumaha cenah lamun kitu? Lamun ayeuna bet patukang tolong patoja iyang hilir-hilir mani pagirang-girang tampian indung bapa hayangna kieu anakna hayangna kieu jadi kumaha karituna teh atuh jadi jauh jeung Gusti Allah. Nah eta ge teu sakedik Ibu, teu sakedik jalma anu boga ilmu tapi jauh jeung Gusti Allah. Jauh jeung indung bapa, ciri jauh jeung Gusti Allah. Maksudna jauh jeung indung bapa teh ari jarakna mah bisa wae jauh, maksudna hatena jauh jeung indung bapa. Maksudna hate di dinya teh henteu sahate, maksudna patojaya patukang tomong berkelak-kelakan teh henteu sarua hinung-hinung maka hayangna kieu, anak maka hayangna kieu, tah eta ciri jauh jeung Gusti Allah. Gawat, kurang kudu diomean. Wih deui kanu tadi ka mana wihna Bu? Ibu bade wih ka mana? Kanu tadi Ibu kana ka sabar.
kasabaran teh aya opat. Ceuk saha aya opat pan dieu geus. Kasabaran teh aya opat. Kahiji sabar dina kayakinan. Ya, kahiji sabar dina patekadan. Ya. Kahiji sabar dina akidah nya. Kahiji sabar dina keyakinan. Ya. Kahiji sabar dina patekadan. Gitu ya. Nah, sabar. Kumaha sabar dina keyakinan teh? Moal luntur kaibunan, moal gedag ku kahujanan, moal ngijing sila berkok sinemah, moal lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang, suka teh udar tina tali gadang gitu nya. Moal cuut kanu kone, moal cuut kanu hideung, moal ponteng kanu koneng, teu melang teu nineung, teu belang teu hideung. Nah gitu nya. Nah nyaeta keyakinan eta tanpa kesabaran keur ngajaga keyakinan eta eta kesabaran eta. Nah kumaha teu aya kana yen teu aya deui pangeran anu disembah ibadahan kan Gusti Allah taala sahiji sareng teu pangeran anu diperintah tulung amin Gusti Allah taala. La ilaha illallah wa la quwata illa billahil azim. Manungkul perintah tulung teh kasaha ka Gusti Allah, minta tulung ka Gusti Allah, minta tulung ka Gusti Allah. Lain minta tulung ka dokter, lain minta tulung. Aya jelema minta tulung ka dokter ka Gusti Allah henteu. Ini kucuk mereka mana jadi Gusti urang ke dinten di rumah sakit, teu salat asar di sia Allah. Minta tulung ka dokter ajal kamanu mereka Allah henteu. Heuh syariat we, syariat nya ti dokter dan ti Nabi Muhammad syariat mah. Ada minta tulung ka banar cengeng. Nah kumaha? Ieu dek nyariatan cabe hayang disemprot. Emang syariat teh di banar gitu dari Nabi Muhammad. Salat henteu, ngaji henteu. Syariat ibu eueuh syariat anu ngaliwatan salat eueuh. Sakira-kira teu salat sia teu make syariat hirup sia teu make syariat sabab teu salat sabab eueuh syariat salian ti syariat Kangjeng Nabi Muhammad anu ngawajibkeun kana salat. Iraha Kangjeng Nabi teu ngawajibkeun kana salat. Nah, itunya pangwajib-wajib nanti antara perkara wajib kabeh, di antara wajib kabeh, di antara wajib nyaeta salat gitu. Salagi normal akalna aya eta oge. Jelema balaga digdeug sasolontodan. Aya kadenge adan as-salatu khairun minan naum. Salonton aya nu ka mana cek DKM teh. Deuk ka mana? Aing deuk salat deuk ka mana? Salat naon? Salat subuh. Sabaraha rakaat itu salat subuh? 4 rakaat. Mal balik sama balik. Mal balik sama mabok kieu. Jelema mabok deuk salat subuh 4 rakaat. Pas balik aing mah jadi salat ge balik ke caritana. Papenak jeung Pak Ustad di jalan Pak Ustad balik ka mana? Ka masjid geus adan. Geus adan urang ge keberangan teh. Geus adan terus kok dereh komat teh ka masjid ya make sorban make kopeang Ustad teh. Ya. Pak Ustad salat naon Pak Ustad? Salat subuh. Sabaraha rakaat bae ka Pak Ustad? Sabaraha rakaat salat subuh teh? 2. Pak Ustad mal balik. Abdi wae 4 titah balik ku DKM. Komo Pak Ustad 2. Hayu balik aja. Emang mabok kecuali anu mabok. Ulah salat mal balik salat.
mata lamun urang dieu teu daek salat sia teh marah rabok moal poe. Nah sababna bo sabab dosa oge moal aya dosa anu panggede-gedena keur jalma iwati dosana jalma anu wani ninggalkeun salat. Lamun daek salat mah moal gawe dosa moal. Abdi teh cenah dosa wae geus sabaraha taun sia tara salat. Nah gitu dia teh. Atau geus sabaraha bulan sia tara salat. Nah sababna salat teh anu nyarek kana diri sorangan, kana kagorengan, kana kamungkaran, kana dosa eta nyarek dicarek ku diri dicarek ku diri sorangan. Wasta'inu bisobri was salat. Nah kahiji sabar dina kayakinan sakali wajib. Kaditu teh wajib. Cek aing wajib hari wajib teh dora ayo Bu kitu. Ya. Lamun dihiji lemur eta aya anu tara salat aya anu saurang tara salat saurang eta saurang salah lemur ya mah salah lemur teh aya nu aya nu tara salat saurang di akhirat eta kana neraka salah lemur daek kana neraka salah lemur eta anu tara salat kudu dikumahakeun namun mung asup neraka salah lemur eta jeung RT na sia jeung RW na kana neraka lantaran di lemur eta aya anu tara salat saurang kumaha atuh eta ceuk Pak RT teh kieu untungna teh ceuk Pak RT teh kumaha cenah upami di masjid teh nganggo sapeker mangga Pak RT nganggo sapeker meuli ampli di membranan pas di membranan Allahu Akbar kadenge teu keluar kuno tara salat kadenge teu moal doraka dan geus di bejaan geus di adanan geus di komatan teu mantog wae kumasia atuh eta mah kana neraka tah jadi sapeker teh eta teh bakal ngagugurkeun kana dosa di akhirat ti salah lemur tarikan deui Pak RT sapekerna kurang kene karek hiji 7 deui tambahan kamu teuing suan hiji ewa hiji jadi upami ayeuna geus diajak geus dielingan eta mah moal doraka salah moal eta mah sababna ieu mewakili orasina ge adan teh eta teh mewakili gitu mewakili tah sok sanajan anu adan sorangan di luar negeri mah aya nu adan sorangan anu qomat si eta anu imamna oge sorangan makmumna oge sorangan eta deui anu adan eta anu qomat eta anu imam eta anu makmum eta terus anu DKM-na eta deui ustadna eta deui geus engke mah urang aranan si eta tah gitu nah naon larinya ngagugurkeun kana dosa karena dosa di sararea masih ngan lamun eueuh nu adan ya bayahna ceuk tadi teh ya lamun eueuh nu adan lah istahwada alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah nah istahwada alaihimus syaitan diusap setan selalu lemur eta teh diusap setan dilegleg diheung-heung ku setan cirina di salah lemur hatena salah lemur perasaanna teh hariwang ulang nyut nyet cus cos sesereretan geus tareh kana deukeut kana setan itu kan cus cos nyut nyet asa teu pararuguh lungleng kana itu teh plus plus enon jas jus plus plus nah terus naon kana itu teh da loba atulah salah lemur teh eueuh nu alagri
Nah, ya akibat nu adan. Salamur teh eueuh nu walagri nu ieu nyeri suku, nu ieu nyeri tuur, nu ieu nyeri cangkeng, nu ieu kabeh eueuh nu agri salamur akibat eueuh nu adan. Sabab padahal eta teh diheungheung ku setan, nu hiji nyeri hulu, nya puguh urang ge nyeri ceuli, jika dia puguh urang ge nyeri tap-tap, puguh urang ge nyeri iga burung, saha nu burung? Nah, puguh urang oge nyeri angeun, jeung urang oge cenah ieu nyeri tetepokan. Aing mah komo nyeri palangkakan, tas di mana atuh teh? Aing mah komo, ieu teh ingseuk-ingseuk, eueuh walagri. Akibat eueuh adan teu bisa ngusir panyakit. Nah, akibat eueuh eta teh peringatan ti Allah Subhanahu wa taala kade. Peran ibu-ibu di dieu nyaeta kudu ngingetan ka lalaki mah nya ibu-ibu adan ngingetan ka lalaki ngabelaan boga udud sabatang diteuneun keur nu geuningan adan teu dibere udud ieu tadi adan ngabelaan boga udud sabatang diteuneun keur pake burung adan ibu-ibu peran ibu-ibu teh siga kitu tah sarua eta teh jeung ibu-ibu nu adan ari kitu teh dari nyaah ka lemur nyaah ka kulawarga nyaah ka pan ibu hujan angin dordar boro-boro hujan angin dordar gelap di adanan gempa bumi angin topan badai gitunya di adanan neraka haram ngalentar ka jalma anu sok adan itu bahkan dina hadis diuningakeun sareng Rasul ya Bilal sanyanyana ieu Masjidil Haram hargana Masjidil Haram eta leuwih mahal tibatan ganjaran anu ada sok kitu agrengna Masjidil Haram eta sok kitu sabaraha hargana 1.000 juta sabaraha triliun eta sabaraha ratus triliun eta harga Masjidil Haram eta henteu leuwih ieu mah imah runtuh imah reot deuk runtuh oge ngabela asapang alusna tebikeun ka ieu mah Masjidil Haram tinggal Masjidil Haram ayeuna situ agrengna tebi ka kiamah eta leuwih beuki eta Masjidil Haram teh agreng eta sabeak ngabangun ti mimiti teh eta mahal kene ganjaran tukang adan tetehnya tukang adan mah geus wajib asup ka surga Rasul eta nah tukang adan mah muka eta tukang adan lamun urang boga anak misalna sok adan eta teh kudu buah salaki yang wartosna minantu datang misalnya eta minantu datang nya terus iraha datangna nah geus kitu teh saya sabulan geus sabulan da geus sabulan di lemur si keet teh kadenge ada sekali-kali acan misalnya si minantuna teh misalnya atuh ngadanan nu ngajuru teh atawa ngadanan nu pae anu mah eta di kuburan tah bae kuburan geus lagi adanan we hitung-hitung hitung ngadanan anu sare ngadanan nu pae atuh nu maot sok di adanan meureun nah itunya ali deui bahkan lamun eudeuh abdi teh hoyong tatanya ieu teh hoyong tatanya ieu teh cenah ieu kapananyaan hoyong tatanya kapananyaan teh nya teh naon abdi cenah ieu teh hoyong aya kersali abdi teh jomblo man teh meuni jujur atuh cek pananyaan teh kade cek pananyaan teh nya eta pananyaan teh henteu ditahadan tolol ka tukang pananyaan eta lamun cek pananyaan teh lamun ujang hayang terek mangi jodoh nya hayang terek mangi jodoh eta sok aya ti kotok dinya toyakeun ka ini gege gunat gitu nya cek eta pananyaan teh jang kudu daek adan panujang teh lalaki wah eta terus abdi teh cenah itu usaha cenah tuh
Usaha cenah kumaha? Usaha teh maju henteu, mundur henteu kana naon? Eta kana ngajahit cenah nya atuh ari tukang jahit mah teh maju teu mundur di dinya we meureun. Usaha oseh-osehan. Maju teu mundur mesin. Tuh turutan atuh ari usaha. Hayang maju mah tuh siga tukang ya, siga tukang ngakutan ya karena arko ngakutan besi maju. Tukang ya didorong. Cek eta pananyaan teh kebenaran mitohan apa nanyaan teh jang adan nama bisi usaha ujang ayeuna perusahaan eta maju henteu mundur henteu eta adan namanya gitu maksudna abdi teh cenah aboga kasieun cenah ieu teh kasieun sieun naon sieun harimau sieun macan cenah sieun maung ieu teh sieun dileg-leg ku maung pagawean ujang naon nya eta abdi teh tukang maraban macan ieu teh di kebun binatang paingan atuh sieun. Nah kumaha cenah ngaraeueuh ka sieun ngara salamet cenah eta adan jah ulah kaliwat minimal ujang adan 40 poe eta teh 40 poe ulah kaliwat ulah tuluy eta nya eta cenah abdi mah adan subuh teh cenah adan subuh teh nu datang cenah ka masjid teh ting taririseun ting harare ting sarare ting tarunuheun kumaha mah adan subuh teh qomat dawuh ka masjid jam sabaraha atuh cenah adana subuh teh jam 4 jam 5 setengah 5 jam 4 adan subuh engke mah ganti atuh adana jam 8 isuk-isuk eta mah geus hudang sarare eta mah ari der teh adan jam 8 Allahu Akbar jam 8 teh nyawe loba ngabri ka masjid marawa paneungeun deuk naon agama naon sinto teh adan mang edana adan jam 8 nah gitu jam 8 adan subuh mah tadi da subuh mah nu kadarieu atuh sia teh nah saing ada nawe yakin eta kadarieu si ari kieu sampai emut ka almarhum si Aki adan geus beurang bae ngaran kadarieu cenah geus beurang geus harudang sok we adan jam 6 subuh adan geus sok adan we jam 6 oge ari emut akina kaberangan almarhum. Nah, ayeuna awasan dinten anu ayeuna tadi teh kasabaran anu kahiji nyaeta sabar dina kayakinan nya akidah teh sebatna teh. Nu kadua sabar dina maksiat atanapi maksana sabar dina ngajauhan dosa atau pidorakaeun kaduana sabar ngajauhan pidorakaeun kumaha sabar ngajauhan pidorakaeun teh urang teh diperkosa atau nya urang teh dipaksa diperkosa ku awewe misalnya aya lalaki di kerem di kamar juga Nabi Yusuf asup ka kamar asup ka kamar geulis Siti Khadijah teh nya istrina raja make make up wah patka ngagurilap pokona make seungit make minyak semprot geulis pokona mah eta Siti Khadijah teh Siti Julaiha lain Julaiha ieu lain ieu mah kada nyebut Siti Julaiha ngabayangkeun Julaiha urang Garut Siti Julaiha pangajikan raja putri raja pangajikan raja ratu asup ka kamar seungit teu bau minyak kalapa teu bau tengi teu bau teu bau elon teu ya Siti Julaiha seungit ngajiri. Nah
Nabi Yusuf masang kasabarana dia dipasangkeun lamun mah lain nabi, lamun mah lain rasul, eta mangkaning Nabi Yusuf teh pangkasepna saalam dunya teh satengahna kakasepan alam dunya dipasikeun ka Nabi Yusuf. Ibu gengke lamun ibu mautna netepan iman jeung Islam, husnul khotimah engke bakal pepenak sareng Nabi Yusuf, bakal ninggal Nabi Yusuf. Cara cek ibu abi mah hoyong ayeuna keur waktu di dunya hayang ningalina hayang pisan teu kuat sok tingali sim kuring ka dieu. Tah sim kuring teh jauh tanah ka langit. Nah, jauh ya. Jauh tanah ka langit. Maksana bu dipaksa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf eta. Yusuf anjeun teh pan eta teh tiap dikukut eta teh. Yusuf, kamu itu udah dewasa sekarang itu udah dewasa, jadi ayo kita dah kebetulan suami teh si raja teh ieu teh udah tidak melayani, udah lama tidak melayani, so coba kamu jangan sampai udah dikasih apa geus bere sagala Nabi Yusuf teh geus dikukut dibeli ku eta di fasilitas sagala rupa di cumponan. Nabi Yusuf masang ka sabaraha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari manteng kanu janten ramana saha Nabi Yakub titisan ti Nabi Ibrahim didinya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Eta ibu lamun mah teu digeber teu dibaca eta Nabi Yusuf bakal terjerumus kana maksiat eta lamun sehingga ku eta Nabi Yusuf baka subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tah eta subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar eta dibaca ku Nabi Yusuf eta. Pama ieu amanat wasiat ti Kangjeng Nabi Ibrahim, ti Kangjeng Nabi Yakub, putrana Nabi Ishak, Nabi Yakub, nah putrana Nabi Yakub teh Nabi berarti Nabi Ibrahim teh akina Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim teh akina Nabi Yusuf teh. Nah, itunya kadieu jauh terus ti Nabi Yusuf teh jauh terus lungsut ti Nabi Yusuf teh kadieu ka kanu kasep tapi kasim kuring teh. Sim kuring teh kasep ieu teh ceuk nu lolong teh gitunya. Ujang ayeuna ge aya kene meni reang kasep mereka menini tapi saya kasep linggih heula kasep. Nah, gitunya Nabi Yusuf. Jadi kalau di Al-Quran laula an sabbahna, nah laula ayus, dina Al-Quran lamun mah eta Yusuf henteu maca henteu sacaban henteu maca tasbih, eta Yusuf bakal terjerumus kadinya tah, bakal terjerumus tadinya bakal terjerumus karena maksiat karena dosa gitu. Sebenarnya mah dosa naon wae, bidora kawin naon wae, bahkan kejahatan bentukna naon wae asal dibarengan jeung pitulung Allah, turun pitulung Allah kadinya. Contoh baca naon? Baca alhamdulillah ya. Contoh ayaan keluar teh baca alhamdulillah. Baca alhamdulillah ibu teh tos tuang muni kesangan teh ngaradangka. Kesangan ibu teh bere henteu atuh ipet meureunnya. Tuang mangkaning keur lapar aya sangu liwat ngebul jeung aya beuleum asin sambal tomat hejo di Suraungan. Di Suraungan aya peuteuy di dinya teh dicocol balik dinya tepikeun ka ibu teh nyaeta rengek asina daunna teh daun pais asin peda di kitu nya dicocolkeun di dinya
belewok am dugikeun ka CF sadaun eta sadaun salah sri teh ibu teh alhamdulillah meninggalna teh eta nyebut alhamdulillah. Nah panepek isukna teh ibu teh panon bareuh sabelah jaba berek isukna irung mepeg sabelah jaba ngucur terus huntut nyut-nyudan beuh hese ngalieuh dadah eungap karituna teh beuteung kukurubukan cecelekitan terus lempang oge sasangkelohan jaba kumitoha dicarekan terus ibu teh kumaha cek ibu teh alhamdulillah ngeunah teu asa teu ngeunah alhamdulillah teh. Nah, asa teungeuna. Padahal ibu osok manakiban. Kumaha manakiban teh? Manakiban teh tah kudu bisa maksiat teh maca alhamdulillah basa keur disarekan ku batur. Baca teh eta manakiban. Lamun jelema teh osok manakiban tapi teu bisaeun maca alhamdulillah waktu nyeri beuteung jeung nyeri hulu jeung nyeri huntu. Teh eta teh tara manakiban jelema kitu teh. Maksudna manakiban teh nyaeta supaya jelema bisa keur diimah teh teu boga nanaon teu boga beas-beas acan jaba nu nagih rajek alhamdulillah eta manakiban teh ieu mah kumaha manakiban teh yang teurab we jeung teurab eureuleuh alhamdulillah pantes duit loba beas loba atuh anu nah nu nagih eueuh kasur anyar salaki jag-jag alhamdulillah aya bantuan ngagolontor ti pamarentah alhamdulillah nah yang kitu wae saur si Abdul Qadir Jailani lamun alhamdulillah keur kitu wungkul mah eta kadorong ku harta kadorong ku kanikmatan anu manipulasina kadorong ku harta anu pupulasan. Bisa wae syukur nanti suatu kebohongan. Bisa wae suatu kebohongan. Syukur bohong teman. Syukur nanti modus sebut nanti. Ya. Kembali kana tadi. Lamun urang maca tasbih di paimaran, yo. Di dieu ya. Mana paimaran? Ieu nya. Di piwarang mangga saur mitoha, saur mertua, saur cek mitoha teh. Saya kami nanti teh mana di payun gimaman ya tasbihna ieu nya seungitna ya sorbana ya jig di ditu apa tos kira sehat mana ulo binantuna di warang apa teh gimaman mangga para warga Israelna ya di elma imamna ku minantu wah langsung di dinya teh langsung sila tos salat teh nah langsung beres salat wiridan subhanallah pantes teh eta nya pamajikan budak ajengan geulis pantes subhanallah pantes tapi bisa teh jabah ieu teh urang teh nya maksiat dina maksiat ya keur diseretkeun ku maksiat di belah kaler dangdut di belah kidul jaipongan plaktung blang di belah kulon kolam renang di belah Jaban ngaranna kolam renang teh meuni salamar kutangna oge. Nah bulucun. Maksiat ya. Tah eta datang urang di dinya maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Asa teu pantes jelema di kolam renang maca tasbih. Asa teu pantes, padahal eta kasabaran kudu dibawa ka mana? Ngarah teu terjerumus karena masih datang pitulung Allah Subhanahu wa taala. Saur anu boga kolam renang teh, misal anu boga kolam renang teu pararubuh teh nya.
Iya kolam renang teh di tengah-tengahna dek dibangun masjid gitu nya. Kan bae. Nah, kedua anu nomor kedua sabar dina maksiat bo pegawe ibadah ngawari bo we semang ngajauhan ku doraka auna. Nu katilu sabar dina ibadah. Ya sabar dina ibadah. Tadi teh anya Ibrahim teh anu katilu sabar dina musibah gering teh lah penyakit teh mah angar jambe anu tadi teh subhanallah bakal dijauhkeun jeung kaawonan jeung pakadosaan kadorakaan kamurkaan kagorengan siga jauhna menuju langit. Nah bawahnya nuka kaopat sabar dina kamis dina dina miskin tina dunya sabar. Kumaha cenah tadi eueuna naon cenah dieu mah teh eueuna naon ngeslok ka dieu geus mineng teuing daerah paingan sia atuh kawarung sok malibiran meureun da boga hutang era meureun muncul jelema mah monyet. Nah eta nu sok malibiran mun ka warung ta eta teh era meureun. Nah sabar di dadunya ulah era-era bari jeung balem tapi kudu maca kudu sabar. Nah sabar teh nyebut nyebat nyambit dengan Gusti Allah sabar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum